Haru. Karasal amat, bro. Kemod kemana, deh. Kebarang semoga kabogo kita siapa pohon merengkai. Tak, jadi itu suara motor nama tak. Rem motor. Anjing. Awal-awal di bas ya tak. Hari ini. Kalem dah. Ngapaan aku nih kukit-kukit coy. Dia jomblo di dia baik. Ih, ampun aing. Jomblo sabun di dia baik. Ganeng dia lah. Jomblo. Atuh, nang di kangjing kayak orang jalan bareng panang ha. Alah, abang-abang boga. Alah. Anjir, cuma nama istilahnya petak itu dia yang. Ini sebut nanjing maksudnya eta eureun di dinya mah panas teh naon? Lain mah panas, cerita nama kami nek ieu nek ulin. Ini mau segera ka ditu. Bukit. Mau segera ka ditu lah. Belong tadi itu. Belong gitu. Asli. Segera ka ditu mah patang amat. Ulah kitu, Junet ka babaturan mah. Kagak neng eta mah kebiasaan ngambek banget nih di motor. Haliwu bae. Karena ge motor zaman baheula. Ini motor ngawanci, keur mau bikang mogok ari keur mau sijuleud hanteu, naon atuh kieu. Coba cek terus bae. Rumah edan di mana nih Cici? Benar ya? Panjina kenaon? Motor mogok tinggi pakaian. Kamu deui teboga motor. Iya motor zaman waktu 8 di kenang-kenangan. Motor kieu mah dipake anjing seuneun di nalur panas naon? Yang anjina bae. Cici ge aing boga cewek, motor bagus teh boga cewek. Dia di neng, kedaekan naik motor robek. Dia di pelet. Dia naik kamarana dari ya. Nggak baso lah. Nggak baso dari ulin ada leweng. Pan tadi mangut, repeting heula. Geus saya neng, lu bae jeung ayo. Jeung mah KKP ulin itu mah di ulin di kebun karet bae. Ayo ilo. Oh, tapi gitu. Atuh kumaha jeung dia mau ulin batur di leuweung bae. Berpisah jeung aing. Aing mah eta mah bikang si kemod. Lon amat eta bikang. Dibobok ku sasaha daek bae. Tarunya amat dia mod. Mau panas aing salah ku manehna. Taruh. Pan bersih mangeunaheun di deuleuna. Nah, tugan geus bersih, mah menang-menang nu herang. Kemoding. Kenal ya, Mon? Mogok. Hai. Tadi ngalewat bikang dialain. Oh. Aduh, dia tasok mah panas aing ieu. Alhamdulillah ya Allah. Kemudian juga mogok deui. Cinta mah poek kan.
jomblo mah jomblo baik.